Tuh, aing mah teu salah goblok, aing mah ngomong teh anjing teh. Cek aing kamari ieu teh nya tah dengekeun barudak cek aing gitu nya. Pak Dedi keur ngadeuketan awewe, aya awewe orang Malaysia, cik aya nu ngomongkeun anjing tah. Geus di naon nya, geus di pokona diaromongkeun deui we tentang masalah awewe ge Pak Dedi anjing. Pokona Pak Dedi mah serba salah. Pak Dedi Mulyadi mah boga awewe salah henteu diaromongkeun anjing sia mah otak otak waduk ari sia nya eta geus aya bener cek aing pan kamari teh saha ye kira-kira ye aya goblok teh aing mah teu salah goblok omongan aing tah ari sia hayang naonna anjing atuh kahirupan batur arek boga pamajikan apa henteu urusan batur naon atuh make diaromongkeun goblok sia teh keun bae anjing daripada digelelengohan goblok sia mah tara ngopi anjing sia mah cek aing ge ngopi unggal isu koplok sia teh barale hirup teh anjing teh kudu kumaha hirup ade dia tuh goblok ari sia ih aing mah meuni eueuh ieu teh jelema anu ngaromongkeun Pak Dedi garoblok anjing